Wari keur diserang ku Amerika, perang perekonomian jeung perpolitikan, eleh urang diserang ku Amerika ku TV eleh. Wah, ku HP mah kiai ge boga 5 HP, lain tasbih, aya aturan tasbih mah teu ka bawah, HP mah ka bawah. Berarti kan eleh ku Amerika teh si kiai, pantau geuna abag teh kiai. Susur mah teu ka bawah, susur nu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyaq inda kulli sholatin. Jelas sama dalilna teu ka bawah. Barang naik motor menang sakilo nyekel kantong HP teu ka bawah, balik deui teh kiai ondo mah tah. Urang cek ka pamajikan balik deui ka haji, HP tinggalun. Kaji, urang ieu susur ya. Lah susur mah antepkeun. Kiai Golkar kos kitu. Blon teh Kiai Golkar. Waktu terus berputar teka rasa, ternyata orang geus memasuki minggu anu kalima. Dina pengumpulan dana tinggal 2 minggu deui. Katiluna urang ngalaksanakeun haul sultan aulia. Insyaallah per detik ieu naon nu ku urang direncanakeun, yakni bakal datang di Jawa sareng di Baghdad masih keneh positif. Mudah-mudahan ku Gusti Allah dikersakeun bisa karumpul jeung urang, ngariung jeung urang, sehingga urang kabehan bisa ngahiji jeung ahli-ahli zikir, ahli-ahli Allah nu kukumpulan ieu mudah-mudahan dicatet jang bakal jaga orang di akhirat. Kukumpulan orang, hirup orang di dunia masa kedeung nu bakal lila mahirup orang abadal abidin wa amadal amidin jaga. Sanggeusna kiamat orang digiring babagi manusia aya nu ka surga aya nu ka neraka. Etalah anu selalu kebayang-bayang kadedeurekeun ketika misah, sedih amat lamun tatangga urang ka surga urang ngagejebur ka neraka. Sedih amat lamun bapa urang aki urang ka surga urang ngagejebur ka neraka. Nu paling sedih mah pamajikan urang ka surga urang ka neraka. Aduh, Masya Allah, ai urang ka surga pamajikan ka neraka onaman. Ya Allah, ya Rabb. Mangkaning pasti jasapan kituna lantaran urang mah alhamdulillah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadedeulekeun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, nu nyebrang hakikat mah kuari engke mah pelaksanaan kuari urang ulah gulak gilek ulah bulak biluk supaya ieu jembatanana ajeg. Cak Kangjeng Nabi leuwih leutik tibatan buuk dibelah 7, leuwih seukeut tibatan pedang. Leuh eta kinayah kana hese na nyebrang. Bagi jelema-jelema nu teu istiqomah ibadahna ka Gusti Allah na ieulah goyah-goyagan nyebrang. Tak urang ngaji ngaleuleuskeun hate supaya nemah
bahwa orang hamba Allah subhanahu nu hese ge ieu nemah ilmu loba aya dibabawa ku urang ngan teu nemah geus ilmu nu dibabawa di otak urang ngajadikeun sombong ngajadikeun ujub atuh ilmu teh jadi hahalang ka Gusti Allah ilmu teh jadi hijab ka Gusti Allah padahal mah di kiai-kiai keur di duniana di akhirat ngajungkal Kiai Golkar teh koski kahalangan Gusti Allah ku dunia kahalangan Gusti Allah ku kalazatan kemewahan dunia hingga poho kanu merekna diputer balikeunlah hukum-hukum Allah nu halal jadi remeng-remeng nu remeng-remeng jadi halal ulah datang ka kos kitu hanya sekedar hayang meuli mobil Al-Qur'an jadi jembatan sarana diobok-obok jangan pakai meuli mobil urang lempengkeun hate urang nu mantak urang maulidan urang cinta ka Kangjeng Nabi supaya nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantak urang tawasul ka para aulia Allah mengenang kesucian para wali anti dunia waliullah geus urang mengenang kehebatan keistimewaan kebersihan hati-hati para wali nu geus berperang ngalawan nafsu urang mau ngalawan nafsu teh menang eleh bae ku nafsu mah aya di awak urang ngan digugu jeung henteu eta ngaranna perang urang deuk ngaji poe minggu ka dieu aya SMS barang di deuleut teh kita ketemu di pengkolan aja aduh mangkani anu kamari ieu teh aduh nu kadeulean we biwirna insyaallah dipengkolkeun motor geus menuju Cilongok mengkol ka Citra ya Allah teu karasa dipengkolkeun 180 derajat coba eta nafsu bisa kos gitu aduh masyaallah datang ka Citra ngagebegan jagung jeung nu make anting teh pohon kana ngaji ai keur ngaji mah inget bae ka Citra tibalik gitulah hawa nafsunya jadi orang teu menang-menang ngalawan hawa nafsu geus nyaho ieu bahwa kredit ala nu kuari mah haram nyaho Fatul Muin geus ngabereleng homo nu leuwih gede tibatan kita Fatul Muin bohong kadik kiai nu ngamenangkeun kredit di jero hatena mah nyana ceurik sabenerna mah geus bisaeun maca kitab nyurah ngamenangkeun soteh hawa nafsu alah geus tanggung jawab aing di akhirat kos nu bapak kolotna bae eta surga masyaallah gitulah hawa nafsu mah mulai orang butuh amat ya duit ngan aya 1,5 juta doang hayang meuli motor nah geus lah ya butuh hayang kana motor haram-haram ge langsung bae urang daftar langsung ke identitas sabaraha duit kara DP-na sabaraha kara Allah nu daekeun ngomong aya nu make DP nu henteu kuari mah geus bebas masyaallah
kunaon eta hawa nafsu geus jaho teu kuat urang perang jeung hawa nafsu eleh urang tinggal setan wae seserian cek setan sia ustad setan mah yang serikeun hawa nafsu yang serikeun setan yang serikeun teu karasa kurang karasana engke di yaumil mahsyar urang neangan setan ka dieu sia goblok kunaon sia ngalojokeun aing beuh saha nu ngalojokeun jak nyana di dieu nu hayang di dieu nu nungtun sial setan lu patos kitu kunaon sia nungtun aing tuh aing teu nungtun sia aing batur pan di neraka aing mah pan geus jelas ku pangeran bakal di neraka keun mah nya aing ojay-ojayan sorangan kitu mah jeung sia aing naeun bae sial sia nu sial urang ribut jeung setan taya keur carita perang jeung hawa nafsu geus nyaho ieu teh sumbangan-sumbangan di pamarentah malah teu bagus jang pondok pesantren jang majelis taklim mah jang masjid mah sakadar ngabereleng indah jeung megahna bae horeng eusina mah bobrok di jero sebab di jerona adalah duit pajak anu yakin haramna pajak mah seluruh mazhab ngaharamkeun pajak. Jadi kocor gerga orang dipake ngabangun pondok ngabangun masjid megah aya nu 2 tingkat ngabereleng naon eta hawa apa teu bisa sih ngaji make bangunan nu jore bae make hayang bangunan nu bagus apa teu bisa sih nyicingkeun budak santri di tempat nu sederhana bae ulah nu mewah-mewah jadi neangan ge ridho Allah ngaji bae sih bener neangan ridho Allah ibadah ka Gusti teu kudu nu bagus-bagus bangun 2 tingkat kuari eusina jadi peternakan ayam eueuh santri-santrina 3 bulan sakali dikirim pencit jadi ayam potong nah eta atuh meujeun aja duit nage duit pemerintah duit pajak dibangunkeun nu ngeusiana kotok negeri atuh sedeng sakitu pas ayang nungtut ilmu Allah mah kudu ditempatkeun di nu bersih maknawi teu kudu megah-megah teu kudu bagus-bagus teu kudu hebat-hebat nu penting maknana ruhna bersih nah iyalah wali Allah mah geus bisa merangan hawa nafsu nya nama je kapanggih jeung baju bagus pakaian bagus sakitu jeung nu goreng sakitu jeung kendaraan mewah sakitu kendaraan goreng sakitu urang kitu kapanggih jeung kendaraan bagus teu boga kapanggih jeung nu jore teu boga ngan hayang urang mah eta tah nu bahayana hayang boga ge aya teu hayang mah masalah nu bahaya ge nya teu boganya hayang nyeri mah hate ya kos ge tah takos kitu ieulah carita merangan hawa nafsu eta contoh leutik tuh kabelah dituna terus perang jeung musuh mah aya waktuna setahun 2 tahun 3 tahun ima menang wa ima eleh urang serang ku Belanda diserang ku Jepang ku harikeun diserang ku Amerika perang perekonomian jeung perpolitikan eleh urang diserang ku Amerika ku TV eleh wah ku HP mah kiai ge boga 5 HP lain tasbih aya aturan tasbih mah teu kabawa HP mah kabawa berarti kan eleh ku Amerika tah si kiai pantogeun abag teh kiai susur mah teu kabawa susur nu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun laula an asyqa ummati la amartuhum bisyaq inda kulli sholatin jelas sama dalilna teu kabawa barang naik motor menang 1 kilo nyekel kantong HP teu kabawa balik deui teh kiai ondo mah tah urang cek ka pamajikan balik deui ka haji
HP tinggalun. Kaji, kunaon? Ieu susur ya. Lah susur mah antepkeun. Kiai Golkar kos kitu. Blon teh Kiai Golkar. Allah Karim. Nailah yuk orang bersihan hati. Salah mah pasti manusia mah keur carita Kiai Golkar petilu ge akur bae. Leuwih parah boa. PDI gitu kene. Atawa lain di partai itu sarua bae teh keur carita doang. Kabeh ngabarogaan salah lantaran urang kajurung ku hawa lempengkeun hati orang bersihan teu bisa ngabersihan hati ku sorangan ialah urang ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim. Allah Maha Kawasa mere kelemahan urang mere taufik ka urang rahasia Allah. Aya nu keur lempang, aya nu keur diuk, aya nu keur di masjid, aya nu keur di sawah, aya nu keur di kantor, aya nu keur ngaji kieu, loba nu keur ngaji kieu mah yeuh dibere taufik teh. Aya nu keur nonton orkes. Nonton orkes ya ustad. Ieu ustad ieu mah make nonton orkes cenah make kumis palsu, biasa jamat palsu, di hareup bae ge neuleuh inul jogetna lelet jasa. Waduh. Terus dideuleu nyana keur kitu tapakur eta si jelema ku teu boga kaisi nya kunaon kikituan berarti teu boga akhlak berarti nu nongton aja belum ai nu nongton belum ai pan aing ge nongton ya jadi tapakur keur nongton orkes di tolol meureunna ieu mah nu hadirna tarolol nu ituna tolol balik aing balik langsung mandi salat Allah tak mun hayang bisa ibadah nonton orkes. Nonton orkes. Kos nu lalagaannya padahal beneran. Lamun guru torikoh mah guru torikoh ye. Guru torikoh tapi lain urang. Ieu boga murid teh ku buang kawarah amat bang kawarah teh hate. Salat teh salat tapi teu ku seblon nih budak. Salat mah salat, tapi kok salat teh goreng pan kanyahoan teh buku guru torikoh. Puasa sia. Puasa geus 40 poe ge 100 poe ge masih kene can khusus bloon amat ti budak. Berangkat sia ka ditu ka Bandung. Lempang bae ka datang dia ka dieu, ulah naik naon? Ongkosna. Ulah make ongkos atuh. Ka ongkos mangarana. Berangkat ke Bandung Lembang dan datang tadi masih kene pan ayu khusuk mah 0 hate 0 eueuh naon ngan aya Allah doang tah teu bisa ya Allah ieu si budak bloon teh macul tah sia di sawah macul panas poe los macul terus tapi tetep Masya Allah hese amat di budak diarahan tak ku guru torikoh mah supaya lulus hatena teh. Kadi sia kadi. Tuh. Di ditu tuh aya orkes tuh Oma Irama. Calon presiden nonton sia ka ditu. Nonton orkes. Sia nonton orkes kumaha perasaan sia? Duh dosa. Tobatan ku sia. Namun bener sia ngarasa dosa, tobat sing bener. Mata sia tete tobatan, ceuli sia tobatan ku sia, sungut sia tobatan, leuwih-leuwih hate sia sok tobat. Guru tarima ka ya Allah ya duh leuleus hate teh. Kamari mah keur lempang teu ngarasa boga dosa. Kamari mah keur puasa malah takabur asa boga ganjaran. Kamari mah keur di sawah teh asa teu ieung-ieung sapira macul. Tapi begitu manehanana diteta nonton orkes ngarasa boga dosa tobat nol ngeunaheun ibadah Allah. Coba ge kayak mun aya orkes asana bisa narongton kabeh barang aya nu hajat aya orkes pan pinuh amat ti titah kuki uci ka haji-haji makmun nonton orkes
diharap guys jana guys hese jeung guru toriko pokokna nyana mah sebab nu di deuleun hate na udah teu daek leuleus ya didagor-dagorkeun ge teu daek leuleus ya jadi bahasa-bahasa ahli Allah mah ngadagorkeun hate murid teh beda-beda kumaha nyana bae nyana namanya geus teh sieun di alam teh sieun dicaci teh sieun dibakeun penting murid dia kena luluh kumaha ieu carana didagor-dagorkeun hanya orang-orang tertentulah nu bisa kos kitu mantap iyalah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala hese jeung ahli Allah mah kadang-kadang orang datang ka imam kiai teu kapanggih-panggih sakali tamu eueuh cenah kiaina ka Bandung beudang geus eueuh ka Banten eueuh nyanana anu eueuh hees ditungguan ge eueuh bae sial amat ti kiai nyana tak kiai nu sialnya tah eta geus kitu ya sebenarnya kiai apa ngan ieu hatena ieu buang kawarah jasa cara ngawarah ka murid seperti gitulah kiai geus taba urusan nyana bae aya nu keur ngobrol ditinggalkeun hees ngobrol pan kiaina sering keur ngaji ditinggalkeun hees sering kiai keur ngaji nyana hees berarti kiai ditinggalkeun hees ku jana sering kita mah kos kitu kuari mah keur ngobrol ditinggalkeun ku kiai jero pepes geus teh ieu eta aya rahasia-rahasia tersendiri supaya hatena ulah takabur teh cara-cara guru kitulah ahli-ahli Allah ngaleleskeun hate para murid-muridna boga rahasia-rahasia tersendiri hanya nyanalah nu dibere ku Gusti Allah lantaran nyanana geus deukeut ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala diturutan moal bisa wa in badaro Zaid ngabunuh Ki Umar terbunuh otomatis keluarga Ki Umar ngajukeun kasus pembunuhan Ki Umar ke kejaksaan melalui polisi dibawalah Ki Zaid sidang di kejaksaan sanggeus tadi kejaksaan di sidang maka keluarga daripada Ki Umar telah mengampuni pembunuh Ki Umar yakni Ki Zaid geus kuari ganti dengan diat aiprak aya salah sahiji tina keluarga meme rempugan teh gegeran bae manehanana ngabunuh sabada nu sejenna ngahampura aya Holid geus teu katahan ditukumahakeun ka aing ngabunuh bae sabada keluarga anu ngahampura kana kasus pembunuhan Ki Umar yakni pelakuna Ki Zaid iya ya Ki Holid mah ngabunuh bae nah eta kudu kumaha tah di wa in badara fi ghairihi lamun guragiru Zaid Holid sebagai ahli waris sabada ngahampura salian Ki Holid mustahik kisos geus ngahampura tapi Ki Holid mah tatap bae ngabunuh bae nayalah lazimahul kisos wajib kisos terhadap Ki Holid jadi babalik ayeuna mah ialah cek kaul asoh tetapi wakila cek sakaol nah lamun tadi keputusan asoh muqabil asoh ieu adalah kil jadina ta eta teh sahih la teu wajib kisos cek kaol sahih mah urang lamun nyaritakeun carita fikih mah kos kitu hese mandak lamun jadi hakim teh kudu ahli fikih
jadi jaksa kudu ahli fikih. Lamun teu lain ahli fikih teu sah jadi jaksa, teu sah jadi hakim. Lantaran deuk ngahukuman ngaislahkeun umat. Jadi kos kieu ye carita tah. Tadi kaul asokil berarti muqabil daripada asoh, muqabil asoh soheh. Perbedaanana asoh mah qawiya sihhatuhu. Anu kuat kasohehanana dina berbagai jihad, minimal 2 jihad. Nah ieu kaul asoh. Ari kaul soheh mah sakadar maya sihu, sakadar anu soheh. Ta eta ngabundang bandingkeun nu koskara itu najang mutuskeun permasalahan luar biasa gede. Nah ieu adalah bagian hakim, bagian jaksa. Terus kitu tetege ilam ya'lam lamun ki holidna memang henteu nyahoeun. Ki holid teu nyahoeun bahwa keluarga geus ngahampura ku manehanana dibunuh bae. Ta eta teu kudu wajib kisos. Mun geus nyahoeun mah seluruh mustahikna salian manehanana ngahampura nyana ngabunuh bae kisos. Lain berarti ilam ya'lam. Kitu kene kodican ngahukuman kana napil kisos anil mubadir. Hartina jelema nu guragirut ya teh encan dihukuman kudu dikisos. Karak teu kudu. Lamun enggeus mah tetep bae kudu kisos bae. Jadi kesimpulanna mah nurutkeun ceuk kaul sahih mun teu nyahoeun jeung can dihukuman ku kodi ta eta teh nyana gegeraan ngabunuh sabada ngahampurana seluruh mustahik salian nyana eta teu wajib kisos ceuk kaul sahih. Puyeng kan? Atuh puyeng jak ulah ge puyeng. Atuh komaha ente. Eta kos itu gaji mah hese jasa letak masyaallah. Tah ieu persyaratan jadi kodina ge, persyaratan jadi hakim, persyaratan jadi jaksa, persyaratan jadi pemerintah teh ya, eta teh kudu nyaho kana fikih. Wajib teh nyaho kana fikih, lamun teu nyaho kana ilmu fikih teu sah nya teh jadi pamarentahna. Lantaran naon? Lantaran nyana beusi disogok. Lamun nyana disogok geus teu sah ngahukumanana. Sakitu tak urusan pemerintahan mah. Urang hirup di negara sementara urang cicing di hiji bidang tanah didinya mun hayang aman kudu jelas surat-suratna identitas urang mana warga kudu boga KTP mun urang boga motor kudu boga surat-surat motor ngaranna STNK. Iya pembelian anak kudu jelas tahun sabaraha jeung saha ayalah surat motor ngaranna BPKB. Ta eta teh persyaratan utuh jadi milik teh kos kitu. Ta eta nu nguruskeun kos kituna teh eta kudu jelas meunang ganjaran. Jadi polisi teh pangheulana ka sorga. Lantaran naon ngaberesan urusan. Lurah teh lurah pangheulana ka sorga. Mantep jasa geus pokona mah. Ieu beres SPP teh beunang sareng lurah, urang tentrem. Ieu bisa aya sertifikat beunang hasil daripada lurah digeser ke sertifikat teh lantaran dirinya teh murid hibat atau AJB atau naon. Nah ieu kan lurah. Tanpa aya itu naon ngaranna keputusan lurah kan moal beres ajukeun langsung ke BPN ka ditu turunlah surat urang tenang ibadah jadi khusyuk Allahu Akbar sia khusyuk amat SPP teh aing geus turun nang saha tak lurah eta atuh berarti hebat atuh lain hebat itu wajib kos kitu nah emang kumaha kitu. Hirup teh ulah urusan sampai keur haram teh tah urusan usia. Emang urang hirup di mana? Mun kitu mah urang hirup di langit. Urang hirup di dunia. Boga motor urang. Tret. Ya, Pak.
Mana suratnya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kemana? Ketinggalan apa nggak ada? Nggak ada suratnya Pak. Masuk. Kamu maling berarti. Nanti dulu Pak, nggak ada potongan maling Pak, saya mah potongan tahlil Pak. Tapi identitas kan kurang. Tangkap, wajib ditangkap. Wajib ditangkap tahu STNK mah. Besinya anak pemalingan. Nggak tangkap. Pak, kenapa? Jangan jalan depan atau belakang atuh. Kamu gimana sih? Banyak orang malu. Berapa itu? 50. Ya jangan 50 masa surat-suratmu kalau nggak ada SIM cukup 50. Lu gak tangkep aja lu. Berapa tuh? Gopay. Kok Bapak pakai Gopay segala? Ini sekarang lagi lebaran Cina lu nggak tahu lu. Gongcu sekarang. Aduh, gong si pacai lu nggak tahu lu. Oh iya, jadi Bapak ikut-ikutan. Cepet, Gopay, Sipe, Nope. Kaditu nasi ceng pikri kaditu kan. Jawa ini ajak polisi dia. Gopay pakai terlalu mahal tuh. Lu punyanya berapa? Ini ada 250. Buat ongkos lu ada nggak? Nggak ada. Udah sini kita semua ada. 250 tah. Polisi eta jahanam dah. Polisi eta gantung tah, memeh digantung ku malaikat di akhirat mending gantung ku urang. Tangkep aing geus sukos kitu mah tangkep. Geus ulah aya kompromi beusi pamalingan. Yo, durut tret. Apa Pak? Dari mana ini? Terus pengajian Pak. Kenapa nggak pakai helm? Kan di majelis nggak ada helm Pak. Masa saya ngaji pakai helm? Aduh, udah di Indonesia teh gos gitu. Da ya keur carita istislahul umat. Baik patali jeung denah maupun patali jeung kendaraan kudu jelas identitas. Ieu mah keur carita sata anu nguruskeun anak. Urusan pertanahan lurah, camat, BPN kadituna. Urusan kendaraan polisi, polsek, polres, polda geus kadituna. Eta kan bukan sekarang itu tak urusan, anak urusan tanya lah lamun urusan lu bener, atuh hebat berarti surga. Tak, 2000 ke kasus, sata anu nangani, lantaran anu nangani na iya adalah kudu kejaksaan, ngan pertahanan, sipil, polisi lah dilibatkan, jang nangkep, pertahanan luar abri, anggap ku polisi, langsung bawa. Proses sidang kejaksaan, jaksana kudu pinter pikih, ulah main sogok, asal geus disogok teu sah kahukumanana. Pikih takos kitu. Kadang ku jelis ya. Kuari polisi mana, jaksa mana nu embungeun disogok. Engke mah mending mawa galah bae disogok urang. Sia. Disogok lain diajul mah buah, ai disogok mah boolna. Ieu carita pikih, luas pikih mah. Sebab urusan pikih mah urusan dunia. Ilmu pikih, ilmu dunia. Ulama fuqaha, ulama dunia. Sakitu we titik geus tawar-menawar deui. Ilmu pikih, ilmu dunia. Alim faqih berarti ulama fuqaha, ulama dunia titik. Sangkut paut jeung akhirat pikih mah sama sakali dunia bae tah mah dunia sama sakali titik dunia bae geus. Lamun urang ngarabah ka akhirat ulama na geus lain ulama fuqaha. Ulama na geus ulama batin. Ngan nu mantak teu meunang waka urang ka jero batin lamun encan mikih heula. Mantak make cara pikihna heula sing asak kakarak urang silulu ke jero batin. Sebab ninggalkeun engke pembahasan urusan pikih, wari mah ngabahas urusan batin, urusan qalbu, urusan kumaha urang ibadah ka Gusti Allah nu geus dipraktekeun ku pikih syarat jeung rukunna. Kemudian atuh hatena kumaha ieu? Lantaran cek Imam Ghazali, lamun urang salat teu make pikih, brengsek berarti.
kuari make pikih, rukun rapi, syarat rapi. Allahu Akbar. Rapih jasa. Make baju rapi, gerakan rapi, tapi hatena pohon ka Gusti Allah leuwih brengsek. Lamun urang teu mikir brengsek cak Imam Ghazali. Lamun teu make batin leuwih brengsek, brengseking brengsek. Engke kubata cenah di akhirat lamun jelema salatna ngan make pikih doang neraka. Neraka bae teh manggeus. Kudu kubatu, kudu aya khusyuk. Ngabahas khusyuk lain ngabahas pikih, ngabahasna ilmu batin. Waduh cenah mangkani aing mah salat kos kiamat ulah bingung. Salat mah salat bae emang datang ka dinya bisa sia mah mondok henteu non henteu tuh jigana. Ngan salat bae. Salat bae ladan. Besi kieu doh aing mah cenah teh mah brabe tuh kos kitu. Mungkin lah aing mah moal salat teh leuwih parah. Salat bae ge masih diragukeun ka sorgana tuh komo teu salat. Aja teh kumaha urang mengharapkan syafaatul uzmati Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muludan budak aing dah salat teh khusyuk mending muludan. Deuk mentana merena apem dua aing. Boh hayang ka sorga mele apem dua teh kira-kira paneta. Tah eta lah pikir ilmu dunia ulama pokok ulama dunia kajen teh udeng-udeng sagede godag mah leuwih ti bakul aya deui loa budak kuari mah teh nyaho godag teh loa helm kuari mah nyaho da heula mah aya loa aya godag mimiti boboko naik ke bakul sanggeus bakul ngaranna loa sanggeus loa godag jadi godag mah pong gede-gedena godag sia birit tuh sagede godag orang di deho paingan orang Karawang atuh. Nah eta bahasa-bahasa baheula. Bari teh nyahoeun. Teu nyaho boboko lah boboko plastik tah. Teu nyaho bakul, teu nyaho loa, teu nyaho godag. Tuh. Ya, ieu urusan pikih. Geus. Lamun nagara nu ngurus doraka kabehan. Kudu aya nu ngurus. Geus pengurusna teh kudu jelas. Salah nomor 1 SBA. Saha wakilna? No Budiono. Menteri dijieun. Eta wajib tanyeun karari itu tah beusi teu nyaho ieu mah wajib. Nyieun gubernur, nyieun bupati, nyieun camat, nyieun lurah, nyieun kepala negara nu pangleutikna arat. Eta RT ge kepala negara eta sawilayahnya mah. Nga eta teh kudu nyaho pikih. Kumaha emang kita jangan hukuman kos kieu. Jangan hukuman kos kieu ya ketika aya kasus pembunuhan. Kumaha lamun teu nyaho pikih? Kumaha kalau mun teu nyaho pikih? Ieu bahaya atawa aya hiji awewe deuk dikawin eueuh walina. Boga kakas ya? Henteu. Adik? Henteu. Bapak? Geus bapak kolot geus jadi tulang. Uyut sia? Wah mau uyut atuh bapak geus eueuh. Mamang? Eueuh age ka mangmang. Geus areueuh ieu mah wa, eueuh age wa. Kabeh geus areueuh. Oh jadi siapa teu boga wali? Teu boga. Tak kudu kumaha tah? Wali na tah wali. Pan datang teh ka KUA. Waalaikum. Siapa itu? Saya Sarwiti. Oh masuk Sarwiti. Dari mana kamu? Saya Cikupa. Ada apa Wit? Saya mau kawin, mau nikah. Mana calonnya? Ini ada. Siapa itu namanya? Peri. Cek depan teh di kawan teh cek di kawan Peri mah ini jurusan Merak. Jadi itu Bakauni. Ya udah dari sononya begini, oh iya. Sini daftar. Nah, nama Sarwiti, alamat Cikupa, bapak almarhum. Siapa bapak kamu? Mukmin. Ini calonnya, iya. Nama Peri, asli Bojong. Guys beres. Kapan mau nikahnya ini? Kamu sekarang. Iya, walinya man nggak punya, walinya nggak ada, kakak kamu nggak, adik kamu nggak ada, bapak meninggal, kakek udah jadi tulang.
Wah nggak ada. Paman nggak ada semua. Kamu nggak punya wali, nggak usah nikah lo. Masa saya nggak usah nikah? Nggak ada walinya, bagaimana? Apa nerima? Coba lamun anu pinter pikir mah, oh nggak ada walinya, ya duduk lo situ, gua tikain lo. Duduk, diuk langsung dinya. Siap guys ya, Pumin dek kawin jeung Sarwiti, siap jasa. Wit, sabaraha mas kawina? Kang Mukmin, gaduh sabaraha mas kawina kanggo ngemas kawinan abdi? 1.000. 1.000. Nang di mana tuh sia 1.000? Adi anu nyalateun sholawat. Susah jas. Sarwiti sia setuju di wasawian 1.000? Setuju. Pan bisa setuju bae. Oh, cinta kula geus teu bisa dipisahkeun. Pokona kajian kumaha gula mah cinta jasa. 1.000 ge geus bae pokona mah sarua jeung meuli barang kula 1.000 masalah geus. Itu diuk neangan saksi Muhammad Ahmad Adisya keur sibuk ya kula keur nyatetan ieu surat nikah ka adi ya jadi saksi ya nikahkeun eueuh walina diuk Ahmad sebagai saksi Muhammad sebagai saksinya aing ya sebagai wali aing hakim ya jadi berarti ieu walian aing walina berarti wali hakim ngaranna ieu kedua pangantena cukupkan syaratna 2 pengantin aya saksi 2 aya walina lantaran eueuh hakim ya dengekeun ku sia Mukmin sia deuk make bahasa naon ieu ngobrolna bahasa Arab coba qabil tu nikah bil mahril mazkur pan tegep amat sia atuh kula mondok 15 tahun waduh atuh sia ngelehkeun aing ngasana ilmu atuh makana waduh sia teu sangka sia paingan kopehna mancrit sia. Guys, ya. Ankah tuka wa zawajtuka ya Siti Sarwiti minta almarhum Bapak Mukmin tahkiman alayya bimahri albirubiyah nakdan gobiltu nikah bil mahri mazkur nakdan beres nih guys. Wit selamat naon ya. Beres balik geus hese-hese teuing. Teh hese takos kitu tah ieu mah ka uang embung nikahkeun lantaran walina walina duitan beren teu sah tah lamun kana duit mengarahna teu sah jadi pengurusna hese coba ka camat tah mun eueuh tah pengurus khusus pengurus umum camat Pak Camat ya saya mau nikah nggak ada wali saya oh itu bukan urusan saya kesini mah kalau KTP SPPT kesini ini saya harus kemana sono karena KUA nggak mau nikahin saya nggak ada walinya apalagi saya cek camat ya camat bodoh berarti kan nggak seren sih jadi camat mah seren tidak bisa nikah ke kos gitu acan Aisyah bisa nikah di Cipanas nikah ke batur tidak bisa belum tak camat tidak kan kalau nggak kalurah lurah walina lurah tegep lurah na ibu sepikih mah diuk sia nikahkeun ku aing sahibul wilayah lain jadi geng pabrik aing kos kieu alergi aing jeung pabrik urusan dunia tambah kos kitu mah mun aya nu nikah walian ka dieu ka aing bila perlu ku aing sia ditikah eta lurah jadi lamun geus bisa pikih lompat ka mana bae ngeunaheun kajen goko mah tikahkeun ku lurah ieu mah lurah teu becus nikahkeun camat teu becus nikahkeun nu jelas jadi pengurus tentang pertikahan depag atau KUA teu bisa pan lompat ka kiai geus ceurik bae carindul sagagede kieu kunaon sia wit cidul sia cari nikah kula cenah atuh nikah mah ka ditu ka kawan teu daekeun nikahkeun oh bapak omah cenah usah saha oh duit beureun kitu kene duit cenah kacamat geus kula kacamat teu bisa lurah komo lurah hees bae lurah jadi sia ka dieu kula mah nikah bae ka bupati ka ditu komo bupati bejana bupati na ge lah kos kitu bupati anyar komo nu anyar nu heubeul ge kos kitu ye atuh sia kula ka kiai bae atuh kumaha aing cek kiai teh teu bisa eta naon teh tah di plastik kieu jeruk asem ayo geus atuh nah ieu ka kiai
jadi muhakam aya tadi mah hakim lamun langsung ku ari mah muhakam menangieun muhakam mah ngomong si Awit Kiai kaula ngadamel muhakam ka Kiai jang nikahkeun kula ka calon salaki kula ngaran Peri siang ngomong Peri Kiai kula ngadamel muhakam ka Kiai jang nikahkeun kula ka calon pemajikan kula ngaran Sarwiti ngomong deh si Sarwiti ngomong Bapak muhakam tuh kuari mah Bapak muhakam tolong tikahkeun abdi ka calon salaki abdi ngaran Peri kalawan mas kawin 1000 perak nang nyalateun ulah dibawa nang nyalateun mah geus macam-macam kadenge ku Muhammadiyah mah ajar bener bae lalagan aing mah Muhammadiyah kerja ditakeun hukum tah kudu bisa pikir eta satu hal nikahkeun bae ge enteng jasa sabenerna mah geus engke kiaina ankah tuka wazawaj tuka ya Sarwiti ya ankah tuka eta kitu saperi ankah tuka wazawaj tuka kitu sakarang Sarwiti binta sa tadi mukmin saperi masalah kina bimari alfir wana wakanon ge tahkiman alayya atawa tahkiman alayya beres muhakam teh tadi muhakaman alayya atau tahkiman jadi bimahri albirubiyah nakda kopi itu juga haha bimahri margun nakda beres unu hese unu hese lompat ka lurah bisa unu hese lompat ka camat mampu unu hese lompat atuh ayeuna mah tadi ka mana ka kau komo tah mah geus bidangna atuh unu hese urang tuh sok hararese wa kadzalika soal tolak lamun nikah kan bisa pakai muhakam tolak ya tuh bisa naon hesena tapi kan eueuh duit mah teu diurus nah nu kos kieu lah nu ulah dijadikeun pengurus panjang islahkeun umat aya geus puguh aya bapa aya indung nama babarita mah diberesanana ieu nalika eueuh indung eueuh bapana eueuh uwana eueuh mamangna eueuh adina eueuh kakana panjana ge jelema warga Indonesia kok tadi urus sih gara-gara teu boga duit pecat pokos gitu lamun kula bupatina pecat ku sia beres keur carita pikir dunia urusan surat ya urusan surat ukur bereskan timbullah mun AJB mun hibat mun wakaf ganjarana gede jasa urang teh dititah jadi khalifah ngurusan nu kos kitu tah motor uruskeun beres urusan anak surga nungguan teu beres urusan anak jahanam nungguan ulah deuk nanya lobaan ditungguan ku surga apa lobaan ditungguan ku jahanam ya pengurus kan sia mah ekstrim amat bangun gregeteun amat atuh eta kos kita ya pikir mah ilmu dunia ulama dunia titik geus sakitu ya Allah ya Rabbi ya keur gara-gara aya asoh aya soheh aya dhaif engke ka dituna aya arjah aya rojeh tak ieu teh jangan hukuman naon kitu ngaran berbagai permasalahan anu terjadi hakim jaksa kudu nyaho teteh hukum-hukum ku sekarang itu mendak ngeunaheun di negara nu pinter pikih mah moal aya ambay-ambayan datang ka 7 bulan sidang menyidang Masya Allah datang ka numpuk perbal atuh kunyana ieu dijieun ketumpukan penumpukan henteu digegerakeun da jelema da kesel hayang gegeraan bae gegerakeun naon hesena sapira hukum sapira pikir atuh Masya Allah karim ku hese-hese teuing teu ieu keur carita ngagilek saeutik dina masyarakat kill teh lamun cek dina gitu naon ngaranna lamun cek dina ukudul juman wakil ali tamrid jatuhna teh ya engke kana dhaif tamrid teh gering wakil ali tamridi kil mah maedakeun kana tamrid kumaha kilna lamun dina fikih mah heula berhadapanana ka mana wah eta ngaji lamun geus kos kitu hararese jasa ku lagi puyeng nah geus bae para ruyeng bae geus pokona taetalah kos kara itu lamun orang notog urusan fikih kadang-kadang hese kadang-kadang babari pelaksana nu hese lamun urang bararisa fikih mentak calon lurahna mun deuk engke aya pencalonan pilih nu bisaeun ilmu fikih
Kiai sakit lo ribuanan hiji jacan neraka kabeh gamal tuh hiji yang jadi pamimpin nu becus pikir-pikir acan Masya Allah kajian atuh ai hese mah neangan anu bisa ilmu fikih kieu bae atuh digendeng ku ustad nu nyaho ilmu fikih yo kos kitu geus ya adu jadi lurahna ieu penasehatna geus aya naon urusan hukum bebeja ka ustad aya urusan tolak bebeja urusan nikah bebeja kayak urusan ngajual sawah mah ulah bebeja sia cek ustad teh teh pake kokosen bae sia nah gitulah wa naon gitu ngaranna walau bada fi gairihi lazimahul qisas wa kilala ilam ya lam wa yakum qadin bi wa la yustawfa qisasun ila binil imam ulah dicumponan kisas kecuali kalawan izin imam. Nah iya aya biiznil imam berarti imam main urusan kisas urusan fikih biiznil imam urusan wilayah aya sahibul wilayah berarti nu kudu mutuskeun di negara berarti kan main negara terhadap hukum anu bakal diputuskeun fikih. Imam adalah urusana ngaislahkeun umat. Fikih adalah ilmu dunia berarti imam nak kudu nyaho tentang ilmu dunia lupa tali karena hukum tersebut fikih ngaranna tuh nu mantap ke urang lamun nyaritakeun fikih atuh kudu aya kiai anu jadi mui kiai kudu jadi bag kiai kudu jadi hakim kiai teh kudu jadi naon kitu jaksa tuh kudu ngan ulah datang kadinya engke mun datang kadinya doang ngan urus dunia doang engke kiaina bangkrut. Nah, mantap ieu panjang ke ceritaan imam ye nya wala yustaufa wallahu a'lam.